kuring sareng rerencangan kuring bade ngajentrekeun ngeunaan tradisi kapapatenan. Satu acana tepangkeun wastasi kuring Marisa Masikilana sareng rerencangan kuring Destiani Salsabila, Herala Amelia, Chelsea Manila, dan Fisrian, Najwan Dada Ramadan, sareng Malik Faizal, anu teu tiasa hadir. Upacara adat tradisi kapapatenan. Upacara adat nyaeta upacara anu dilaksanakeun ku kabiasaan, sedangkan upacara mieling nyaeta upacara anu dilaksanakeun pikeun mieling kajadian anu dianggap penting. Aya sababaraha upacara panelih-eling dina adat Sunda, salah sahijina upacara kapapatenan. Upacara kapapatenan loba pisan pangaruhna tina faktor agama, nyaeta Islam. Kusabab mayoritas suku Sunda nganut agama Islam. Faktor keagamaan sejenna oge miboga pangaruh sabab samemeh nganut agama Islam, suku Sunda geus nganut agama sejenna, nyaeta dinamisme sareng animisme. Dina agama Islam, ngamandian mayat sifatna fardu kifayah atawa wajib pikeun jalma anu hirup. Sacara umum, upacara adat sareng upacara mieling kapapatenan diwangun ku Ngabandikeun mayit. Mandi mayit dilakukeun pikeun ngabasikeun seluruh anggota awak, teu aya pengecualian. Tina najis anu napel dina bagian awak, aya mangsana mayit teu dimandikeun kusabab anggota awak rusak. Contohna alatan kecelakaan. Upami ieu kajantenan, badan mung dipasihan tayamum. Sanajan kitu, lamun kaayaan ngidina mandi wajib, salaya tinggal mandikeun mayit oge dilaksanakeun dulu sangkan mayit dina kaayaan suci. Kasaput layon atau ngakapankeun mayit. Kasaputan mayit nyaeta kagiatan anu ngabungkus sakabeh anggota awak mayit dina kapan. Samemeh mayit dikapankeun, seluruh anggota awak mayit ditutupan ku kapas jeung kapur baru sangkan teu nimbulkeun bau anu sejenna. Lajeng mayit ditalian dina luhureun sirah, beheung, awak jeung suku. nyolatkeun mayit. Samemeh mayit dikuburkeun, mayit kudu aya dina kaayaan suci atanapi wudu, jeung kudu disolatkeun heula. Sabada salat, mayit teh aya di payunan imam sareng jamaahna. Salat jenazah sorangan beda jeung salat fardu anu urang lakukeun biasana. Salat mayit aya dua niat gumantung kana jenis kelamin mayit. Lajeng salatna ngan ukur nangtung, niat takbiratul ihram, maca Al-Fatihah, maca doa mayit, sareng anu terakhir nyaeta salam. Nguburkeun mayit. Dina tataran ngubur mayit, samemeh mayit dikurebkeun aya sababaraha tata cara dilaksanakeun, saperti ngabongkar tali anu meukeut mayit dina luhureun sirah, beheung jeung suku. Lajeng mayit diazankeun. Saperangtos kitu, layon dipayun ke arah kiblat, teras dikurebkeun. Ngadoakeun mayit nyaeta maca doa sareng zikir ka Allah Subhanahu wa taala saparantos mayit teh dikurebkeun. Supados roh jalma anu nembe maut diterima amal ibadahna sareng dihampura samudaya dosa. Oge ngadoakeun mugia sakulawargi anu ditinggalkeun tetep tabah dina ngangharepan cobaan. Tahlilan. Tahlilan nyaeta kegiatan maca doa jeung zikir ka Allah Subhanahu wa taala anu dilaksanakeun di bumi almarhum. Tahlilan ieu dibagi jadi sababaraha bagian dumasar kana waktuna. Nu kahiji saminggu satos maot nyaeta tahlilan anu dilaksanakeun sanggeus 7 poe maot. Salajengna matang puluna nyaeta tahlilan anu dilaksanakeun sanggeus 40 poe maot. Lajengna tahlilan atus nyaeta anu dilaksanakeun sanggeus 100 poena. Salajengna mendak tahun atawa hawa nyaeta tahlilan anu dilaksanakeun sanggeus sataun eta maot. Salajengna newu nyaeta tahlilan anu dilaksanakeun sanggeus 10.000 eta